Dina hiji kampung nu ketelahna Kampung Cipetir. Aya hiji pamuda anu gagah tur beuki ngurak. Pemuda ieu namina Kang Diki. Tapi babaturana sok nyebutna teh Kang Budug. Kang Dudun, lain buduk. Oh, berarti salah nyebut abi neng. Nya, Kang Dudun. Kang Dudun ieu dina hiji poe manehna ngurak indit ka sawah ti bedug lohor tepi ka asar can menang hiji-hiji acan. Sababaraha kotak sawah tuluy dilewatan ku Kang Dudun. Tapi can aya nu nyangut keneh wae ieu teh belutna teh. Ninggang ka dek magrib kakara Kang Dudun manggih liang. Tah, liang naon eta? Yuk, urang sami-sami ninggal video Kang Dudun ieu. Ular bos. Ih, ular. Uyai. Tah eta liang anu nyangut teh lain liang belut. Tapi liang orai.